mulai kuari ngabeberes batin terus sakumaha tadi pepegat perkara hiji pepegatan jeung makhluk, dua pepegatan jeung dunia, tilu pepegatan jeung nafsu, opat pepegatan jeung setan. Eta bae nu dimaksud ku ilmu thariqah teh deuk usul ka Allah, awaikna gangguanna opat. Geus moal aya jelema nu suluk boga jaringan-jaringan lantaran eta mah gangguan usul ka Allah. Ulah aya di jero hate salian Allah, ulah aya sasahan di jero hate teh, ulah ta'alluq, ulah bergantung ke atasan, bergantung ke bawahan, bergantung ke jelema, bergantung ke nu boga jabatan, ulah Allah. Mergaduana pepegatan jeung dunia ulah dijadikeun sandaran dunia. Sakumaha cek Sufyan Suri kula ti mimiti berangkat belajar ilmu mawa duit 500 dinar gede. Yang kebutuhan dahar kula nginum kula jeung jaga kebutuhan belajar meuli kitab meuli pena meuli mangsi sasesana dicekel kukul. Sanggeus kula berangkat belajar terus meniti ilmu ma'rifat usul ilallah sapoe ku kula dibikeun kabeh ulama embung bogana naon. Tuari teu bogana naon sehingga anjeunna nyaritakeun law kanatis sama'u hadidan lamun langit ieu jadi besi wal ardu sokhratan bumi jadi batu, langit jadi besi teu nurunkeun hujan, bumi jadi batu teu pernah ngajadikeun naon. Kemudian kaula tatagenan kana rizki kula di bumi, kula mah termasuk kufur. Tetep moal robah kula mah hujan henteu, naon langit deuk ngahujanan ngahenteukeun, bumi deuk ngajadikeun jajadian atawa henteu, ulama moal robah menta ka Gusti Allah. Sebab bagian kula mah moal ku batur. Bagian batur moal ku kula. Geus anggeus dibagi ku Gusti Allah. Ana geus anggeus kula mah moal sabakatul hiber-hiber acan kudu neangan. Lantaran geus diatur ku Gusti Allah.